Cenah di alam kubur teh poek heureun batur ngomong caang segala macam ceuk saha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqudratihi wassalatu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibihi wa sofiyatihi wa ma'rifatihi wa imamihi wa kiblatihi wa sirajan munira wa ra'ufur rahima al-baitut taubah al-baitul malhamah sidik amanat tabligh patona arad basariyah al-mukaffa wa ummatihi ajmain amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Muluk ayat hiji dugikeun ka ayat 2. Didawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ditetelakeun wirahing urang sadayana selaku manusia nu diciptakeun selaku makhluk nu diciptakeun ku Khalik anu bakal nembus alam maut nyaeta antara hirup jeung maut, antara maut jeung hirup. Urang bakal pindah menuju ke alam kubur di mana jatah geus dianggap geus teu betah di alam dunia. Geuningan alam kubur teh cenah poek jeung heureun jaba eungap. Lamun dicaritakeun ku urang memang kitu da urang ahli dunia. Tah kumaha pepelakan urang di dunia berarti bakal dibawa ladangna ka alam kubur. Ulah waka nyaritakeun alam akhirat can aya alam akhiratna. Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge masih di alam kubur, di alam barzah. Ngan Kanjeng Nabi mah di alam barzahna ge sami sareng di surgana Allah. Cenah di alam kubur teh poek heureun batur ngomong caang segala macam ceuk saha. Pan adunya wijratul akhirat, di mana manusia hiji jalma maut pindah eta teh. Maut ceuk urang dunia padahal hirup ceuk ahli barzah, sabab di barzah mah hirup sadayana. Ngan di alam dunia jelema anu hirup jiga urang kieu loba nu maraot. Loba anu maraehan sorangan, sosobatan alus jadi henteu alus, disebut maehan sorangan. Tadina osok amal kahadian eureun, tah eta jalma disebut maehan sorangan. Tadina osok nyapa, tadina osok anjang sono, kari-kari henteu, tah eta maehan sorangan. Cenah di alam kubur teh heureun ceuk saha nu puguh mah di alam kubur teh geraya. Subte ka alam kubur sabada ditakonan ku malaikat munkar wa nakir man rabbuka sa pangeran anjeun dijawab Allah. Wa ma nabiyuka saha nabi anjeun dijawab Nabi Muhammad. Wa ma kiblatuka ka mana kiblat anjeun? Ka Ka'bah Baitullah. Wa ma imamuka sa imam anjeun? Quran dijawab. Wa ma ihwanuka saha dulur anjeun muslimin muslimat dijawab.
beres. Barang beres kitu eta mayit nu di jero kubur teh teu beda ti hiji kampung anu loba jelema bari caang bari endah bari sagala geunah. Tarojol jelema kasep caang mencorong rupana ditanya ku eta mah ari anjeun saha dugikeun ka tempatna geus sakieu endahna. Cek eta jalma kami teh salat anjeun nu panghadena di alam dunia nyaeta salat anjeun teh kami. Atuh rek naon ka dieu jeung tempat geunah rek maturan anjeun. Terus dirangkul ku eta nu kasep teh dirangkul badan urang teh ku eta salat. Tarojol deui nu kasep sarua ari anjeun saha jeung mawa batur cenah anjeun mah. Apan kaula teh salat sunat anjeun. Terus silila rangkul bari ngabaturan. Tarojol deui eta mah saabringan mawa katuangan bahkan nyieun meja sagala dipasang. Ari teh bet aya dapur ditinggal di dalam lemari aya toko sagala aya. Ari anjeun saha jeung naon ieu teh? Tah ieu teh pan cenah sedekah anjeun. Datang deui eta mah anu mawa katuangan, anu mawa sagala macam dibabawa di jaringjing. Leri ibarat baraya muslim datang ke hiji tempat pada acara ngaliwat, nah di Tanjung Sari, nah di Pamama, nah di Kebon Suuk, nah di Ustad Dadang, nah di si Abah Dadang di Coca-Cola. Aya nu mawa kicimpring, nu mawa ulen, nu mawa bolu, nu mawa kue kerupuk, segala macam. Tah hari tau ge aya anu sapertos kitu. Saha naon cenah ari anjeun ieu teh? Senapan ieu teh amal soleh anjeun di antara sajabati sedekah teh salat duha anjeun. Bingung udah ratong ngabul ngarencangan si horeng di alam dunia teh bakal digamar dipinahkeun aslina ka alam kubur. Salatna dipihara hade, sunatna ditambahan. Aya dina paling istimewa moncorong caang bari jeung seungit hebat naon cenah kami teh apa eta teh kami teh cenah nyaeta anu sok dipake ku anjeun dina waktu tahajud anjeun sok maca Quran. Ya Allah ngarencangan di alam kubur. Tatangkalan aya, katuangan aya, babaturan aya, saku maha we urang hirup di alam dunia geuningan di baraya muslim ge. Tanggal saanu di anu bring geuningan ngan kade. Bisi amal urang reriungan di baraya muslim teh pararegap teh pararuguh. Kade anu biasana nyapa, anu biasana komen pek komen, anu biasana ulin pek ulin. Dari gi mah moal ka mana, moal silih koretkeun, moal silih peditkeun. Tiap-tiap aya rigi disuguhkeun, setiap aya naon bae bakal disangakeun, kadongeng-dongeng diucapkeun. Tah urang sadayana sing janten tadkirah komo dina bulan Ramadan ieu bulan anu dilipat gandakeun. Katerangan teh hiji aya anu dibales 100, anu dibales 700, bahkan ulama besar mah muka tina kitab Ihya Ulumuddin jilid kadua nyebatkeun yen tikal balikna direntena ku Allah teh hiji dibales 70.000. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bekna tadi balas ku Allah teh 70.000. Sina dibalas, mimna lam jeung sagala macamna, komo lamun urang jeung aya sedekahna, komo jeung urang sagala macamna. Maka kade memeh maot geus pararegat. Cilaka tuh memeh maot geus pegat amal nu tadina hade, nu tadina senyum janten baeut, nu hatina tadina sapa janten teh nyapa, nu tadina kadahar, nu tadina kainum. Pade urang sadayana geura tingkatkeun di bulan suci Ramadan ieu sing janten berkah sareng rahmat kanggo urang sadayana. Daripada urang cicing maning mudag, sabab lamun urang cicing moal menang bola, moal bisa ngasupkeun pamain Persib cicing ngajanteng moal bisa. Mudag menta mawa hahina ngasupkeun gol cek paribasana urang kana rahmat Allah. Etang-etang mapag sumpingna waktos Jumat kanggo pameget
bawi raos atuh anjing ieu yimsim abi ngocoblak sing tepat kana mana nyarios sanes bari haroso sing kahartos ngupingna oge sing janten babalu Bandung kuping kanggo urang sadayana ampun paralun sanes bade ngawurukan ieu matang eta nguatan kana diri maca kana diri bisi tingkah laku lampah abdi aya dina salah mugi nawakuf hapunten anu kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.